jalmi nu bebelakan terperyogi mangbulan kedi oyos kedi berakan panena hari pisan. Siap ibu-ibu siap? Satu, dua, tiga. Kurang bagian saya. Bapak siap? Siap Bapak. Hiji, dua, tilu. Kemarin Bapak ya? Apa nanya itu ya? Bisa atau rumah hiji, dua, tilu. Ibu resep tuh bapak nang duluan. Resep cina bapak nang wae duluan. Kosong ibu nyari ke bapak nang urus panas duluan. Ngawaron teu. Eureun teu urutna. Tak cuci ibu kecap-kecap. Itu penting mah singkat, padat, melekat, ke balik bawah. Ilmu nu manfaat, cocok kana bermanfaat. Kenal inan saha, nu tahlil saha. Ibu hayang kawin deui da bapak nang geus maot usaha kete ditampina teh. Tah ibu hamil deui teh usaha. Usaha ieu. Yang paling siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, salam, tidak paksa. Mudah-mudahan utamat kawal bersama kalian ikhlas singlang badui. Singlang kasita. Amin. Sini bersama dengan kakak-kakak. Uina sampai sel sawah. Sampai sel bumi anuga. Biasnya sing tambah. Emasnya sing tambah. Pamajikan oge sing solihah. Oke, nambah we.
si bapak terus pengen ngucap amin terkabul sehingga terbayang ibunya bagaimana lawan siap ibu siap sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi qadmin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'iyyu qaribun min Allah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wal ba'id ba'idun min Allah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah amin wa na'udzu bika min sakhatika wan nar amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana
maha sebenarnya. Saya lepaskan kami simpuling dengan ini kepada Kiai utama para ulama. Kepada kepada pilih sepuh, kepohon kepada tokoh, kebilang kepada pejabat sedang aparat. Kalau yang berinteraksi aktif terdapat pilu bunga-bunga, dimana ibu dan biasa aku, bapak dan biasa bapak, sangkan wajah lamun timbul pertarasan di nama sewan-sewana. Nawan kami ngajelaskan musim kuring lawat das ayana priodi karunia kusadayana kuring bina kuring bagja amarwata suda bina amutaya tinggana rekna bina diwatos simpuring diriun ujalmi-jalmi anu hariru ningali ibu-ibu tinggal hariru ningali bapak-bapak tinggal sok sarajan tempat nyora hariru gaya upaya kiringin selain tanah abdi saya numana dina kahirupan ieu teh turupun dina pangabutuh leres pasti hayang harapan sareng cita-cita leres dupi ibu garadun pangabutuh garadun teh garadun kaoyong harapan cita-cita kosong dipentak Allah dengan doa berbandang tidak dunia hasanah kosong dinawas kosong dibaca mah pada kosong tapi aneh lebih ngapain keapal karena artinya keapal karena artinya terus Rumaos itu hidup aja perlu jujur apa-apa mungkin ngerti-ngerti kudu ulang kabok marah ke ngalila lebih aja resep kalau cara ini jujur aja sekali dari resep kalau cara ini jujur lalu dari bapak resep lamun bapak nggak bohong mari diturut mual wah ibu lamun bapak lagi jujur pada diturut mual kumaha lamun balik ke dieu bapak lagi jujur hayang nyandung deui balik turut moal. Mun mah itu sejarah. Ya. Sekarang yang bapak pada ngarintis karena kejujuran tapi geuningan aja. Ayo wali dia masih kan ini bapaknya dia suka bohong itu. Patak sing abdi yang mulia karena kejujuran ibu pasanganna yang tenang karena doa membarantos musim abdi diauskeun tadi ka hartos teu. Sekali deui ibu karena doa membarantos diauskeun musim abdi tadi ka hartos teu. Ngartos teu tadi doa parantos ku abdi dipanjangkeun ka hartos teu. Palingan aku palingan kuring ngadoan terperemper dibarengan ku pikir sedang hati kurang gampang jualan cileun bareng ngelawan ya uji kajian melalui jamaah doa kuring ngadoan terperemper dibarengan mudikir silang hati ayam gereja mak ucilin singkat kedae ayam itu sedikit aja kembali berikan doa terberem dibarengan mudikir silang hati ayam gereja mak mau memang mereka HP ayam berikan doa terberem dibarengan kupikir silang hati ayam yang
jalma usia juga berpangabulu embul amin amin. Nah jangan amin hanya kalau kokodena diangkatkeun kokodena aya aja bantu makan doa teh kieu mane ngulak senaonan deuleunan teh aya dan pilih kita pun angkat ke lawan pada apa tidak da urang mah yakin pamasihan kisah panangan teh di Allah dipakai syukuran deui ka saha dibek tapi tulung menta ngadoa ngalangkungan ka saha sae teu siga eujeuk pamika singapana sok kadang ningali di jalur sok ningali di jalur air jalur pananganan diangkat tapi cicing wae dina saku sudah minta terus gitu iya orangnya tah ibu kurangkan seger pangabutuh ka Allah saya lupa ketika ngadoa diangkat ke naonnya panangan hilang barang dan tunggu sholat kurangnya sok musafkeun si panangan teh kana naon sok dia musaf ngararai kana isaha aja nya ngararai matur tapi jeung cetek Assalamualaikum bisa berkabar kita gitu dah sopan aja dengan dia mana berinya doa terberem ibaratnya untuk pikir sinar hati ayat ini jalma mengelapus bagi arulur ya mengelapus bagi arulur ya tahu di mana kan apa ini sampai kalau mau disumput kan akan tinggal ngepul ai kuring ngalarang bapak ngarokan teh kan sugan jeung abdi bapak ulah ngarokan teh kitu nah margi rokok bapak teu ngarugikeun ka si kuring ngarugikeun paling mah bapak dan eta rokok kagungan saha bapak nu nganyuk saha lumayan sok ditarik bapak ibu wajunan nah jawabnya eta rokok teh kagungan saha nu nganyukna nu mayarna nu ngenyot nu kabesekan nu batu nu modal kalau itu paling mana mengatakan baik bapak tapi baik harus ibu resep tuh bapak nang duluan resep cina bapak nang wae teh duluan osok ibu nyari ka bapak nang urus panas dulu wae ngawaron teu eureun teu udurna tak cici ibu capek-capek ngawaron teu eureun teu udurna capek-capek ka apa saya ini kalau ngadal yang bapak nang cina maneh mah aya ngarang dan ngarokok pae belum ngarokok ge pae mantap antepkeun we masih bapak masih nang ngarokok sampai dan terus pae mabaraon ibu kita kena ayat yang lain ngarokok ayat aya siga upami ayat di dieu main nu ngarokok numpang payuna lumpat teh ajeungan nah aja dan biasanya ngurus ajengan ngurus main saha yang dia ngurus main saha ngadusan usaha ngumungkusan usaha nolatan usaha ngagotongnya usaha asap asap jajaran lain kok kan itu ngagotong berinya sok ajengan anu ngumpulkeun saha ajengan nu nalkinan saha nu tahlil saha ibu hayang kawin deui da bapak nang geus maot usaha kete ditampina teh ka ibu hamil deui teh usaha ieu yang paling sekarang teh urang ieu gerak ibu ngandung usaha
Ibu nikah biasa hamil kepat sasi ngadoakeun deui usaha dipimpinan teh 7 sasi usaha deui engke ngalahirkeun ge dicana amanah sama kabilan dengan deui terus kembali deui kana tadi para wali sadayana sok sanajan urang teh dina ngadoa teh kasih beneseun munculan cileun bari malaweun ciling cincat terdaik cicing ngomongkeun bobogaanana maksudnya bahkan sekalipun urang terang kana makna eta doa mudah-mudahan Allah tengah hijab Allah tengah halang karena senantiasa dijabana doa abdi sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin sadaya puji ka Allah Subhanahu wa taala syukur urang sami-sami panjatkeun kana alhamdulillahirabbil alamin Dina diwaktas, dina abdi biasa ngilin silaturahmi, sinareng wardi-wardi kampung lain. Sadayana desa Suhagelan Kecamatan Singaparna Kabupaten Provinsi Negara Benua Planet Alhamdulillah punya saya guru sebenarnya itu salah sama isi kalau belajar dan benar-benar darinya saya berarti paling patahan model kembali ibu saya sih akhirnya tinggal kalau silaturahmi sering guru jadi urusin abdi ibu patang abdi terbuka bingung balik dia senawan dipaling urusin abdi patang abdi emot karena ceritakan guru kamu buat kerjaan kade lamun hidup ke di payung terus sasama kade omat mau dicarioskeun teh ingat we anu teh mau dicarioskeun ingat ya guru sim abdi ibu alhamdulillah biasa haduh bini mah ibu abdi biasa jalan syariat dan dina ilmu nahu usahakan dia abdi waktu di Sinar Solo kan terus tingkat ka pengurma ya tingkat 1 tingkat 2 Sinar tingkat 3 menuju tingkat 3 wajar belajar dunia belajar sapi sarang anu sanes sangkan biasa ya Allah kali nah para warga sadayana nu dipikaresep musim abdi dia anjeunna mah sajabina kahantos ngajelaskeunana cara lami ngaoskeun kan tahu ibunya ngaji mau ulah teuing nu penting mah singkat padat melekat mungkin balik mawa ilmu nu manfaat cocok karena bermanfaat sekali deui ngaji mah ulah lila teuing nu penting mah singkat padat melekat mungkin balik mawa terus kalau duit doa aja gitu. Ini ada lapor yang muntah, pada naon pada muntah deh. Ngawas mah ulah lami-lami teh induk penting mah singkat, padat, melekat, ke baliknya amal aja. Terus karena duit dari wae orang dia, terus karena apa aja? Alhamdulillah banyak bersama guru cari dia si mampir di doa naon ibu kami mencari pasangan di bawah pesantren Darul Falah Marifah bersama Bapak Kiai Haji Anwar Nasrullah Salim Messi mantan nomor 3 ketua FPP Forum Pondok Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Kembali ini sesarnya kawasan si mampir ayu baru selesai di mana di Marifah di pasangan Cibalong. Tapi pada di Silang Solo Sim abdi alumni alma mater sim abdi para bidah bisanya kurang doakan para putra abdi sadayana bina tahap pendidikan bade di sekolah di pesantren ya Allah marang tenak singing ke ilmu anu manfaat ilmu anu maslahat mudah-mudahan dijantankeun bawang alim anu saleh kalau guru sim abdi ibu doa bisadayana sing tambih barokah yuswana tambih barokah ilmu tambih barokah
harta bandana, tambah barokah kulawargina, tambah mobil istrina. Salawat salam kemuliaan kami jemaah curahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabiin karena mudah-mudahan abdi sadaya sudah terima pengen, mudah-mudahan abdi sadaya ini bersyafaat di mantunan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu cinta Nabi, cinta Nabi. Bapak cinta ke Rasul, osok sholat berjamaah tiap waktu. Bapak cinta ke Nabi, cinta. Osok berjamaah tara, osok sholawatan tara, osok apa ngajian tara. Kan kita sebagai cinta pau, cinta bom, cinta dus. Tapi sok sadayana ibu bapak sadayana abdi sadayana masih kenal orang kagak yang melaksanakan ibadah kurang bukas dan cinta ada kurang terhadap Rasul kurang sama-sama hilang agar dan sholawat karena adanya. Mudah-mudahan abdi sadayana alam mandang dengan melaksanakan tapi awas dan sholawat abdi sadayana ini bersyafaat di mantunan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo dulu kurang sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad. Mujianku berkah sholawat abdi sadaya kening syafaat. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mugia abdi sadayana sing jalankeun ahli surga anu nikmatna luar biasa sesah digambarkeunana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mulia abdi sadayana ditebihkeun di masyarakat anu panasna kajilan mata tergetah nyalikanana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
Bapak upami kasengapanan di bapak dibelokkan Cikuri ibu. Bapak teh nyerak motor, anu nyari tak istri. Buat barang-barang itu kieu tenah ku bapak penggerenana. Bade beureum bade beuntak. Sigana lamun kaajengan ge dibolototkeun bos. Aya dipeureumkeun barang bagus. Barang beureum jantan kena kumaha. Patah kieu we sarang naon upami ngemut kurang cinta ka saha mah saros bayana tutupan naon teh nganggunan mah cinta Nabi tapi para daek ngaji ya ngaku nama cinta Nabi jangan duduk kasalaki ayam sepolotan ngeden cawe cina ada ayam kene sok nyarekan ka caroge ayam kene sok judas jedus kalau jantan caroge belum dia ini kumpul-kumpul keinginan dia segalanya aja saur Kanjeng Rasul istri nu sae teh upami hiji ditetep kudu janten caroge pikan sebeul sing anu cuy naon teh sing marah main naon teh ini menajam betuah Jing, aja bareng awas upami ngawal listrik, ngawal listrik
ngangolipen cek emak-emak maka pukurnya aja. Eta teh naha bade mayunan caroge atau mayunan tukang sayur. Gitu. Padahal di modalan jangan caroge. Ladang ngabedug, ladang daga, ladang naon deui. Sanes kanten. Kamu ngabiayaan ke cenah. Eta di anggo pedang teh tadi ku tukang angkot deui milikna teh. Sugan pae caroge mah di anggo tarang. Kada ruang reuing geus gajuring tinganya. Pae sama. Aya orang dia begitu. Tos aya deui wae. Dua aja istri anu sae teh nu salihah teh ketika dipiwarang ku janten caroge teu boleh tersawai. Lain ieu mah teu ditita oge ngariung ditatangga bari ngucapkeun saya berjanji. Aya berapa gitu? Aya. Aya nu kitu di dia? Aya. Aya nu kenal ka CM aya? Aya. Ka Mang Kos aya? Aya. Astagfirullah. Kalau yang ka Mang Kos sosok kene ngaliung kene si Mang Kos. Jeung Kosipa aja kosong. Jeung CM kenal ka CM? CM kenal? Jauhan aja. Di ditu ieu mah di ditu. Ditu emangnya yang di ditu ya kaleren kidul gitu. Kaleren kidul kulonan wetan. Wetanan kulon gitu. Ditu bukan. Teu bebeja heuh kalau dari caroge nya nyieum teh. Apa-apa caroge teh anu nagi ku eta teh. Aya urang ieu kitu. Nu bingung teh caroge eta teh. Aku kade nya anu caroge. Dari depan teh. Kade lamun urang ngaku cinta ka Kanjeng Rasul nyaah ka Kanjeng Nabi wayah ka syariat-syariatna sunnah-sunnahna biasa dilaksanakeun urang sadaya. Kubutos meni ngalaksanakeun shalawat dawiskeun urang nyaah deudeur cinta ka Kanjeng Rasul mudah-mudahan kagupan abdi sadaya sebagai umatna jadi poe. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Master of ceremony atau saja. Lamun cek urang ieu mah disebut teh protokol. Macenah? Aya salah. Ono aja? Upami MC mah disebut teh protokol. Upami di polisi disebut teh pis. Upami jeung bedugma disebutna kom. Karesep ibu di dapur disebutna kom. Anu teuas dina saku si bapa dina calana eta mah kunci aja. Kunci kan bari angkat ka dieu teh di naon ditulakan heula naon teh. Bumi teh di kunciana tah kuncina dicana kusaha. Kita bibir cuma bibir hormat. Umur batur salambur ampangkan karana luhur dibanding jeung gubernur nanggirup teu makmur unggal isuk nangke. Utosan kepala daerah tingkat 7 menulis kediri bersama Bapak RT MRT. Para RT Dulu ribu Raja Mempuk Sangsara izin balangsak izin balangtak kita sudah jadi RT. Datang asin RT sok pusing datang bantuan RT sok pusing soal kudu ngomongkeun kudu teu kabere. Osok ngomongkeun RT. Osok ngomongkeun RT. Cing kana jelema mana. Cirian Pak RT tinggal lain nusuk kanggo goreng RT tong dibere deui. Setuju? Setuju.
anu sok resep ka Pak RT tara nyarioskeun ka Pak RT sae we ka Pak RT teh biasana para ajengan karena nu pantes menang bantuan teh satu jual ajengan marina Pak Siri Pak Diri Pak Dengki Pak Del ka Pak RT na jadi Pak ajengan ajengan menang PKA menang bantuan naon insyaallah urang ieu balageun para kersana Bapak Kumu ya Bapak Guru pinter bangku pinter ngalau kersana Bapak Kiai untuk Pak Kiai sedang bantu salamah cai para ajengan anu teu kabur di ajengan dina diungan mudah-mudahan sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu aya ieu teh ini aya Aki aya pahlawan aya pahlawan mana pahlawan 70 tahunan yang second aya second wabil doakeun heula ibu ini anu di samping pamugi leungit ka musim amin atuh amin kembali deui ini di samping pamugi leungit ka musim wanoja leungit ka bayang pamugi tami baloya ibu-ibu anu tiur pamugi leungit ka bingung bapak-bapak anu kopea pamugi leungit ka susah aku lamun aya nu teu kopea kira-kira doakeun atau ulang ayo di kopea aya Bumi ayeuna sirana dengan masalah gitu. Cih, bapak sekali dari pengawasan anak neng. Doakeun teh ibu. Sok sanajan mas tamat dari kopea, dina doa ulah diwilah-wilah, urang suhurkeun ka Allah Maha Murah. Mudah-mudahan nu teu di kopea sing leungit ka susah. Amin. Ya Allah. Saya terus ada aja ulah sok kepedean beda ieu ceul mangangot tudung ngangapina kaon tadi tudung bahkan ngangap anu tadi tudung teh bakal diasupeun kana neraka acan tos ngadajeun kitu bapak di ulah kepedean pedah mangangot kopea ngangapina kaon tadi kopea wah, jangan tadi kopea bakal diasupeun karena neraka acan tos nuhun. Da buktosna jalmi mah hirup di alam dunia mah siga nu heueuh tapi amalna kitu teh. Masaka di kopeaan, masaka di tudungan, gamis talak dugi kana bitis, sorban ngarumai nepi kana muncangan tapi aneh para wargi sadayana Jendulur terdae atur jeung tatangga sopan sea kana utang hese maya resepna ngomongkeun batu ayo gitu singkat kurang kata Robi kena lagi padu ayeuna ulah hasam nya kita gorengan batu sing resep teh nyarios teh kebanyakan sorangan ya Allah kuringan loba kene kebanyakan sorangan kita kitu udah batu hari goreng wae dari sorangan goreng tarang ngemot ayo kitu dia Robi aya kan bahasa maya hutang aya mungkin para warga sadayana alhamdulillah dina ieu waktos imam teh biasa dari silaturahmi dina raragam pangaosan anu dikaitkeun sinareun emut di Isra sareng di Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berapa sih ya teh? Insyaallah aja kan kita masuk kerja. Siap kita di kata 11? Siap. Besok siap kali mana 10 kita
uing. Alhamdulillah gece sok sanaos nya. Dina pangaosan pejabat dina beusina mangaos-ngaos keneh. Mulut ge beusina mangaos-ngaos keneh. Mingonan ge sami beusina mangaos-ngaos keneh. Tolak keneh. Sabaraha huruf tolak teh aja? 3 huruf, 1 huruf to, muka 2 huruf lam, muka 3 huruf to, muka hiji teh dihartoskeun thariqun ilal jannah. Mudah-mudahan nu hadir ka pangaosan ieu sing dibabarikeun jalan ka surga Allah Subhanahu wa taala. Sanesur abdi tapi sur Kanjeng Rasul Bapak man salaka thariqan yaltamisyu fihi ilman sahhalallahu thariqan lahu ilal jannah. Sahaja nu ngalengkahkeun dua sampeanana bade menuju ke tempat ilmu, maka jaminan ti Allah rek dibabarikeun jalan ka surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nu kadua huruf naon tolak teh? Tolak. Hartosna elam teh layyinul qalbi. Mudah-mudahan hadir ka pangaosan teh sing leuleus naon. Hate ulah teuas naon teh. Sabejina? Nah, saur katerangan saur para ulama lamun 40 dinten eta jalma tah hadir ka pangajian diaralingiskeun hatena mata teunas. Di papantahan gubernur teh tenang pawe. Di kumaha diusik malingkeun ge mume kana kahadean teh. Mata kade dina 40 dinten 40 wengi mah sing terasa ulah lembut ka mana? Tilu huruf ba teh hartosna barokatun. Mudah-mudahan ku hadir kana ieu tempat pangaosan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan kane tilu eta teh ulah dianggap tongna boten geus tadi aja. Kan nyari kaset aja. Kaset berarti kaset. Kan bobojen. Langsung bisa ganteng. Tok teh nu kahiji ulah dihartoskeun ulah tolong. Naon cenah? Ieu pengajian ragawan ulah tolong di luar teh. Aya bugis teu cenah jero teh. Aya minang teh nya jero teh. Teras uang nu kadua luak lieu da sieun ka pelong usaha. Keur ulah tolong luak lieu teh bili bakor ningalikeun manehna. Nu pada akhirna bak we manehna mah balik we da eueuh bugis dan di manana di masjid. Tah dia begitu mah aya. Mata ciri jalmi nu nuju pangaosan aya tilu. Hiji aya nunutan. Dua aya nu ngobrol. Aya ngobrol. Ya. Nu katilu aya nu sok balik ti heula. Aya. Bahaya di luar lagi aja. Hiji nunutan bahaya. Ketika aya ajengan nyarioskeun tentang fardu wudu, ya fardu wudu teh genep sadayana, nu kaopat teh ngusap saeutik tina sirah. Kamu sabab nunutan asa sadenge-denge teh. Ai kumanehna dianggap ngusap sirah anu leutik. Bingung di imah. Naon sirah nu leutik teh? Emot ungit teh Jumat atau sosonoan sareng saha? Sareng bapana. Bener eta sirah nu leutik teh nya. Bener padulun opat teh aku sapan we. Puluh dan usaha. Bahaya aja. Nata ulah dulu. Dua, sok aya ngobrol di dalam teh. Tah eta mah jalma teh jalmi nu sok ngobrol dina pangajian eta jalma teh hayangkeun ka hareup.
Tengok ke mana? Mata upami musim abdi katinga itu ngobrol pada sawai bagi orang ke mana we? Nah, wiskan anjir kalau yang sasamon di mana? Siap itu nah. Kita nu katilu nuju pangaosan teh sok aya balik tilulah. Emang bahaya. Ketika ibu bapak sadayana hadir ke tempat pengawasan ieu, eta dosa saacan ngalengkahkeun nyetos murudul aja dihapunten ku saha? Di karungan bapak ku malaikat. Dosa Jeung Imas di karungan, dosa Mang Heri di karungan, dosa Mang Eman di karungan, dosa Jeung Ita di karungan. Aja Ita, karungan aja coba. Dosa Jeung Ika. Ika ya. Dosa Mang Atang. Ayo Atang? Iya. Udah bisa. Jadi pegang mungkin kita abdi, apa menjadi nabi? Nah di karungan ku malaikat, di panggung ku malaikat eta dosa jami-jami ngaos ka dieu. Dikamanakeun ku malaikat, dicana ka Gunung Galunggung, rek dialungkeun ka mana? Ka gunung. Kawah. Disetok, sestikana dialungkeun. Dosana, dosa karungan. Eta gunung nyetok malaikat nyenak naon eta? Nyenak dosa di Ika, kumaha? Kadang naon kadang pangajian. Aduh, malaikat ulah ka abdi teu. Lamun ieu dosa ka abdi teu meureun ingal bituna, abdi teh gunung teh matak tahun 82 meletus nya naon ibu? Galunggung kata teh kusama global pada dosa hari teu nampi ta gunung. Dicanak deui panggul deui kesahan kumaha malaikat teh ka laut pangandaran. Kacipat hujan. Eta laut ketika bari dialungkeun ku malaikat, aduh cek laut teh. Nyenak teh eta malaikat nyenak dosa nu saha teh ya? Dengan loba kesana ke Cika. Dosa anak loba. Kan dihampura ku Allah. Dan rajin ke pengawasanana. Cerita mah naon pengajian jam 12 dan jam 11 itu hadir cerita betul ke pengajianana. Aduh kecek laut lamun ka dieu teh eta malaikat dosa jalma-jalma. Meureun tsunami teh kaula cek saha? Cek laut. Maka tahun 2004 yang tsunami di mana aja? Di Aceh yang paling agungna daungna teh seueur pamaksiatan seueur. Teu nampi kita naon ge? Laut. Ka gunung sami teu nampi, ka laut teu nampi. Dipanggul deui ku malaikat teh ka tempat pengajian deui ka dieu. Ditinggali teh maka abang balik di heula. Disodorkeun teh ku malaikat teh ka saha? Da soalna balik di itu. Kata pula balik di heula teh. Pilih disodoran naon? Dosa saha? Ya, tapi kepala saya masih tengah dari pengawasan ini. Alhamdulillah ayeuna teh tos kaping 27 Rajab punya ini. Aya Rajab teh sabaraha huruf baca? Berapa huruf Rajab teh? 3 hiji huruf. Nu kadua huruf jim, nu kaopat nu kakilu huruf ro teh Pak sanes dihartoskeun rangina. Rangina. Kalau jawaban bisa rangina. Ras nu kadua aya jim. Jim teh saurna teh jawada. Jawada. Agar aya agar. Rangina jawada. Bahwe eta teh bawaeun mubalik cenah. Sanes eta.
Ari ojane rohna teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jimna Jibril alaihi salam dan Kanjeng Rasul ketika Isra Mi'raj direncanakan usaha bak nate nyaeta naik naon teh ha percanten kecil kana peristiwa Isra Mi'raj dina kitab Duratun Nasihin Bapak cepatna eta naon buroh cepatna teh sapertoskeun kilat anu menyambar ningali osok ningali kecil kilat cepet teh luar biasa mata dina jangka sawengi kilang di sawengi bahkan sareng keterangan Rasul angkat teh Banda Isa bade ngalaksanakeun Isra Mi'raj uih deui di mana Sidratul Muntaha eta tempat kulumna masih kene hanyut ku sabab cepet-cepetna peristiwa Isra Mi'raj nu padahal jarak Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh pamili jarak tempuh kapungkur da kapungkur mah acan bermotor kakara bermodal ninganya nya teh ya benar teh ya udah ada pun acan bermodal kan gitu mah nah aja ada doa nah eta naon sakitu jarak nanti upami mapah teh kana 2 sasi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa aya di mana di Palestina kata deui di Masjidil Aqsa naik ka Sidratul langit nu katujuh di manaeun deui ka aya di acan tembus ka langit hiji acan tapi ku jangka singkat-singkatna da Allah nu kawasa logikana kieu terang sireum siga saha sireum Kintena upami lempang, bios lempang sireum teh masih nirang lempang sireum ti dieu ka Singaparna dogi kintena 10 menit gimana tapi upami eta sireum lebet kana sakusim abdi naik motor sareng sim abdi kintena dogi ti dieu ka Singaparna 10 menit itu Isra Mi'raj mata piraku urang teu percaya kawasan Allah Subhanahu wa taala mata bahasana di Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil Maha suci zat nu parantosna berjalan dina hartos Kanjeng Rasul teh diangkat sanes angkat kalian diberjalankeun usaha ku Allah bahasa dina Al-Qur'an teh diabdi Bapak hamba Allah pamenyebutkeun hamba Allah nya urang masuk diperagakeun hamba Allah teh nu infak sedekahna pangleutikna karena disebut hamba Allah. Dikersana Mang Atang ieu teh kamu masjid teh 10 juta. Dikersana Ceika ieu teh parantos infak sedekah teh 50 juta. Oke nu katilu di hambana Allah nyaeta 10.000. Tuh, kan urang kitu. Kakari sebab hamba Allah teh 10 daerah disebutkeunana. Terus gitu. Padahal Allah ka Kanjeng Rasul libatkeun hamba Allah. Tinggal Kanjeng Rasul ibadahna sae saum Senin Kemisna dilaksanakeun kana naon ngaos sumarona sanes kantor dilarangan ti Allah dilaksanakeun kana kitu hamba Allah. Lain kalah mere saeutik ka disebut hamba naon. Kembali dari kanu tadi peristiwa Isra Mi'raj saking cepet-cepetna ngalangkungan makhluk Allah menamina buruk anu mana cepatna sekenaon sapertoskeun kilat anu nyambar
ngalangkah ge sajauh mata memandang. Lamun ti dieu katingali gebu tangalangkana terus dugi ka gebu. Buruk teh mata wajar lamun cepat peristiwa Isra. Dinaku bicara. Abdi rumaos, abdi percanten peristiwa Isra Mi'raj parantos dicarioskeun guru-guru si abdi. Tapi aya hikmah seur peristiwa nu terjadi dina Isra Mi'raj teh ieu rahasia teh. Siap kene itu siap kene? Ya. Mana di antawisna keanehan nuju naon? Isra Mi'raj. Aya jalmi nu bepelakan terperyogi mangbulan bulan tedi oyos tedi berakan panena hari pisan. Apa aja? Tahanan saya udah bagi sujang di pasangan kita. Yang ini siap? Tidak aja. Ini kita sekali waktu biasa namanya sawi. Itu biasa waktu wi. Ayah jalmi nu pepelakan terperyogi mangbulan tedi oyos tedi berakan panena harita pisan. Baca selai jika salah ya selada pengawasan di sujang yang mana gitu sujang kembali di mana gitu minta hade ya salah gitu kita harus buat para jangan mandi itu nah kalau kita aja kadang pengawasan pejabat lain jadi tidak bingung ayah jami nu pepelakan namanya gitu orang kesbara hobe bubar pohon abe itu aja hobe mah bar hobe teh bubar pohon tapi yang bubar aja bubar itu pohon teuing tinggal ayah jami nu pepelakan terperyogi mangbulan tedi oyos tedi berakan dipanena harita pisan. Siap ibu-ibu siap? Satu, dua, tiga. Nu pepelakan terperyogi mangbulan tedi oyos tedi berakan dipanena harita pisan. Terus kurang bagian sahaya. Bapak siap? Siap Bapak. Hiji, dua, tilu. Kemarin Bapak ya? Apa nanya itu ya? Bisa atau rumah hiji, dua, tilu. Rajaban mata jagain neraka lolobana ibu alhamdulillah sudah mengenalnya
Sok coba sekali deui gereja. Aya jalma nu papelatan beperyogi bulan-bulan teu oyos teu direlakan manehna harita pisan. Cocok bagi melak pare seberasa sih di gawe non melak duikeun ka ngalak. Wah, ayo pilsasi yang 4 sasi nenge ayo bener wangi. Acan kedah diramet teh, acan kedah diberakan teh, bari pangaos berak teh nuju susah kamari nenge. Bari hese bisa jadi hese teh awis. Kedah kartu nyeuna naon teh. Sampai itu di dia. Tapi ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj aya jamin teh populakan melak paneh di dieu. Nah, ai panggerentos jadi deui kantong panehna. Aya itu di dieu. Aya sampai moal. Ngoyos tugas sabaraha eta melak jagung, melak naon? Suuk wah, wangi, capek. Tapi hebatnya kita menuju peristiwa Isra Mi'raj aya jamin populakan dina waktu harita keneh panenna. Harita nu kumaha cenah eta teh? Kanjeng Rasul ngaos ka malaikat Jibril, jamin kumaha kitu. Iwalurang kusaha teh? Ku saur malaikat Jibril. Saur Jibril eta jalma keur hirup di alam dunya rajin infak sedekahna barang bere kasasama sing horeng euceun nu berehan keur hirup di mana di dunia ngabantu ka yatim piatu ngajamin kamu miskin barang bere kamu boke medahar kamu lapar nyumbang kamu loba hutang jariah ka madrasah mere semen ka pasang mere duit ka masjid ngamplok ka ngajeng. Kade ibu bapak sadayana harta kurang terhirup di alam dunia teh mungkin-mungkinna seperti cenah ayo teh dua kali hiji diterang dulu. Nah tilu teh hiji bapak harta bapak nu asli saya sendiri milik bapak rezeki bapak tilu harta urang teh asli teh mana hiji ma akal tah anjeunna dua ma labista anjeunna nu katilu ma tasaddaqta anjeunna Bu ma tasaddaqta hiji bukan sing saya separa hobeh gimana dia kene tos poho ma akalta ma labista ma tason ji dua tilu mata soda hiji akan punten-punten harta urang nu asli teh nyaeta nu parantos katuan sok sanajan payunan teh aya rambutan di payun sim abdi aya cai naon acan tos harta sim abdi lamun teu acan diregot mah ieu susu matak supados janten rezeki sim abdi pada diregot teu lamun ya saeueus Bu saeueus Bu wah kita ya teh awat tos we kana hubungan
senang. Nah, udah hiji teh akal nutos katuang nu teu acan katuang mah acan bangkos harta euceul. Siapa tahu wih di dieu teh teh naon? Di mana? Ai di bumi teh pare seueur, beas seueur. Kan acan harta euceul, da euceul na ge naon? Mau ai nu maot nya teu eta kana beas. Mata harta kurang sasungguhna teh sakinyana teh nu parantos harua. Terus gitu. Dua malabis. Eta perkara nutos kaanggo kurang. Nutos naon cenah? Gamis eta gamis betul. Meuli tahun kamari pas naon? Lebaran teu dipake-pake. Aya mah dina naon? Romani. Gelentung teh teh naon? Harta euceul sanes. Tapi ketika tos dianggo memang harta saha. Terus itu terus kaanggo eta harta urang. Nah ketika urang pupus mah sugan lawan gamis main aya. Sugan cenah dia mah saruman naon teh main tadi boehan sama. Terus itu dua nukatilo mata soda harta nusa sungguhna nusa nyaan anak milik urang teh eta nu disodakohkeun usaha urang. Anu dituang ku urang mah bakal janten bukur itu, mau bukur itu teh. Anu diamong ku urang mah bakal janten lama butuh, beres. Bakal yang lama. Tapi anu disodakohkeun ku urang eta bakal berlan. Nu dituang ku urang bakal janten bukur. Betul? Anu dianggo ku urang bakal janten lama. Itu tuntutan aja. Bios tuntutan. Tapi nu disodakohkeun ku urang bakal mending mana tuh? Mending kemana tuh aja? Tuhan mereka bantu. Oh gitu kan? Siap yang kena dipastikan ke masjid atau 10 juta di bumi? Ece dari sawah? Aduh tau? Aduh emas? Aduh ini. Aduh tau atau ece di bumi? Mantap dengan kapungkur bapak ketika sabana ada kosong pujian ini kosong di pujian kami orang kali ada ganjaran nu bakal ngocor ka alam kubur tilu dina hadis rasul hiji bari ikhlas karena Allah ras wa ilmu manfaat serta alam kamiluna putra soleh ngadoakeun teroleh emang kayak ibunya kenapa sekolah gajinya mana hebat ini? Pak di kalinya panel kita harus kajian rasul kita tidak matamu adama ini kotoa amalu bilang kita tidak itu pujian. Nu bakal teras ngocor pahala nanti di antawisna sodakoh naon teh jariah. Tah euceul kado atos 1 juta diinfakkeun disodakohkeun di alo rajaban ayeuna ku 100.000 eta harta euceul 100 nyawa. Euceul kado sawah teu saalit euceul 10 hektar. Dijariahkeun ka masjid 5 hektar tah 5 hektar eta
menjaga harta kecil mah dari 5 hektar deui mah bakal direbut ke usaha ahli waris. Harta kecil besar sama mungkin bakal sampeurkeun teh teh nu kenging di sedekah. Duit nu di bank, perhiasan nu barana, kolong ajan tangtu milik orang. Sampeyan bersama akan dari alim di mana? Dulu terang dulu beta. Duit nu di bank, perhiasan nu barana, kolong gelang ajan tangtu milik orang. Beres. Karena itu nanti boa milik pamajikan orang. Dan sabab ibu dicabut nyawa diheula. Tulis si bapak kabita janda muda, kongkoro ibu dipake mas kawin. Maka daripada dipakai mas kawin ke si bapak anak nih kira kumaha kena apa? Siap sudah program. Harusnya masih lebaran. Itu bahwa diselayan atau di angkawisna tadi pahala anak saja bina jauh berehan teh ternyata di akhirat dan ketika pepelakan bakal langsung naon deui panen deui jalmi nu sadaqah mah terus ganjaranna bakal terus ngalir nu katilu kieu teh nu katilu saur kanjeng Rasul as-sakhiyu qaribun minallah. Jalmi nu berehan mah caket sareng Allah, dicaketan ku Allah. Wa qaribun minan nas dicaketan ku jalmi resep kana berehan. Resep kecil, resep kana pedit teh. Kana berehan. Resep tak siap timbangan. Wa qaribun minal jannah Bapak. Jalmi nu berehan mah dipikaresep dicaketan ku surga. Nyaketan surga. Cenes amin amal cenah. Oh, amal atau amal teh? Nu kaopat baidu minan jalmi nu berenang mah dijauhan di mana? Di neraka. Kita kenapa kita Amo jalmi nu berehan. Ya sebut kalau berbaik sama bima. Sebab ajaran nadong berwaniku, nadong berwani dengan keturun, dia nadong ya. Itu apa artinya? Amo jalmi nu berehan, jalma surga ngadekenan neraka pasti ngajauhan dipikaresep kumaha rahman jami anu bere kumaha nu pedit nu merege anu capja buntut kasih ayo gitu dia Kumpul-kumpul dia dari wal bakhil baidu minallah. Jangan minum pedit mah tebih ya Allah. Kehayang-hayang teuing Allah ngadeukeutan. Baidu minanas dijauhan usaha. Jalmi resep aja kita nak ajar minum pedit. Tuh. Kita dua tilu jangan anu pedit mah baidu minal jannah dijauhan usaha surga. Mungan surga
aya kanu ngadeukeutan jalma nu penit saha qaribum minan nar di deukeutan teh kunaon yang dengan catatan neraka mata simbage ulapan nyian langsung kermulu nyian langsung kermulu nyian bugis kerajaan kata tamu senyuguhan osok ngamplok ka ajengan kalian dewa ya mudah-mudahan ku hikmah ayeuna Isra Mi'raj ayeuna hasil nawas pinarajaban ayeuna abdi sadayana sing dijantenkeun ku Allah jalmi bubageran jalmi nu merehan jalmi nu beunghar mudah-mudahan biasa kita sorongkeun dina jalan dina Allah Subhanahu wa taala sangkan abdi dipikaresep ku Allah dipikaresep ku jalmi dipikaresep ku surga ditebihkeun dina neraka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ampunkeun jadi selesaikan pikiran kalaupatan si Nabi larasna di Allah Subhanahu wa taala lepatkan pikiran si Nabi sakitun wafihatun ampunkeun tersebut Allahu muwaffiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bertemu karena proses pendidikan manusia alias dengan hikmah oke kurang